Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wilujeng enjing sadayana barudak kelas 5. Dina kasempetan dinten ayeuna Bapa bade ngulas pangajaran bahasa Sunda ngeunaan reueus jadi bangsa Indonesia. Tah materi anu baris ku Bapa didugikeun ayeuna materi terasan 2 minggon kapengkernya temana masih sami. Dina pembahasan ayeuna Bapa bade ngalajenkeun ngeunaan kasenian Sunda. Dina buku paket didinya aya pembahasan istilah kasenian. Kamari tos dijelaskeun aya 3 bagian. Kahiji kasenian anu patali sareng jalma, kadua patali sareng kasenian deui, jeung katilu patari jeung ngaran-ngaran kasenian. Minggu kamari, 2 minggu kamari, Bapak tos ngadugikeun kawih anu judulna Karatagan Pamuda Indonesia. Sok barudak eta dikawihkeun teras dugi ka apal jeung tuturkeun sakumaha anu dicontohan dina video cara ngalagukeunana. Tah ayeuna anu bade dikapayeungkeun nu dimaksud kasenian Sunda ieu nu dibahasna teh nyaeta ngeunaan rampak sekar. Lamun dina bahasa Indonesia disebatna paduan suara. Intina nu disebat rampak sekar teh anu ngalagukeunana leuwih ti saurang kangtuna, 2 atawa 3 dugi ka lobaan. Salian ti rampak sekar aya oge kasenian Sunda anu disebatna anggana sekar. Lamun anggana sekar mah nyaeta kakawihan anu dilantunkeun ku ngan saurang. Salajengna aya istilah babasan atawa paribasa. Dina bahasa ge aya nu disebat babasan. Didinya nu kahiji aya istilah goong nabeuh maneh. Hartosna teh naon? Nyaeta sok ngagulkeun diri sorangan. Kadua ngadu angklung, hartosna parebut omong hayang paagul-agul. Terus aya ngelmu angklung, hartina teh joledar atawa ngantep ka kolot. Tuluy aya anu burung di angklungan, anu edan di kendangan, anu gelo di dogdogan. Hartosna naon? Nyaeta anu ngadebul nyaeta hartosna anu gedebul di haminan supaya tambah macet. Terus cul dogdog tanggel igel, hartosna ninggalkeun pagawean anu utama ngagarep pagawean sejen nu taya hasilna. Aya goong sabakaria, hartosna datang sorangan ka anu karyaan lain lantaran diondang. Terus kawas wayang pangsisina, hartosna rupana goreng patut. Aya oge dharma wawayangan, hartosna jalma hirup teh aya nu ngatur nyaeta pangeran. Aya dogdog pangrewong, hartosna milu nyarita dina pasamuan milu nembrong. Tuluy aya pupulur memeh mantun, hartosna menta bayaran memeh digawe. Tah lebet kana kaca salajengna teh hideuk dikenalkeun aya istilah taman mini. Tangtuna hideuk aya anu pernah ka Taman Mini Indonesia Indah anu ayana teh di Jakarta teu jauh ti Pondok Gede Bekasi. Harita oge ti sakola urang pernah ngunjungan ka ditu ka keong emasna nya ayana teh di Jakarta. Tah lahanna teh sabaraha luasna Taman Mini Indonesia Indah teh disebatkeun di dieu luas lahanna teh aya kana 150 hektarna. Aya naon di jorona? Tangtuna ke orang bahas kapayuna. Nu kahiji nu bade dibahas teh tujuan ngawangun Taman Mini. Kahiji keur nuduhkeun kabeungharan budaya Indonesia. Budaya Indonesia ti kawit Aceh dugi ka Papua
didinya ngabentang rebu-rebu tradisi oge budaya anu mana ku ayana Taman Mini eta sadayana jadi miniatur Nusantara Indonesia. Kadua ngenalkeun rupa-rupa imah adat ti sakabeh provinsi sa Indonesia. Rumah-rumah adat nu tadi disebutkeun ti Bapak ku Bapak ti mulai Aceh dugi ka Papua di ditu aya ieuna miniatur. Teras ngenalkeun rupa-rupa barang budaya. Nah, di setiap imah adat ti dinya tos dilengkepan ku mangrupa-rupa barang anu jadi khas budaya di tempat-tempat anu disebutkeun. Tuluy ngenalkeun rupa-rupa museum. Saha nu apal aya museum naon wae di Taman Mini Indonesia teh. Tah di dieu aya nu disebut Museum Listrik dan Energi Baru. Tuluy aya Museum Perangko Indonesia, Museum Transportasi, Museum Pusaka, jeung Museum Serangga. Nu kadua, ayeuna Bapa bade ngahaleuangkeun deui kawih anu judulna Tanah Sunda. Di dieu tos dicer, digece, di bumi hideuk ngapalkeun kalayan kumaha ngalagamkeunana. Ku Bapa dibacakeun sabaitnya. Judulna Tanah Sunda, baris kahiji. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah nu ngumbara suka betah. Urang Sunda sawawa sing towek saperceka nyangga dharma anu nyata. Seueuh pajajaran muga tong kasmaran sing tulaten jeung rumaksa. Miara pakaya memang sawajibna geteng titen rumawa tanah pusaka. Titen kana pakaya harta banda pusaka moga dung waktu jaga. Anu lian mawasa moal bisa rumaksa ngatur ngolah jeung ngariksa. Gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat darajat ki Sunda. Sunda kukuh kuat diraksa di rumah pasti jembar wibawa Indonesia. Kirang langkungna samodel kitu kawih anu tiasa ku Bapa didugikeun. Nah kabarudak mudah-mudahan ieu jadi panyumanget keur barudak sangkan resep ngawihkeun lagu-lagu ti budaya Sunda ya. Sakitu ti Bapa alhamdulillah rengse oge pangajaran kalima didugikeun. Mudah-mudahan barudak tangtuna di bumi langkung-langkung nitenan soal-soal nu aya dina buku paket sok dikerjakeun di bab 5 sadayana bereskeun sabab patali sareng materi-materi nu tos didugikeun ku Bapa. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.